Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Wilujeng patepang di sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah, ayeuna pribados tos dugi di Kampung Malimping, Desa Cibanteng, Kecamatan Parung Ponteng, Tasikmalaya. Kangge ningal kaendahan alam oge rumah anu terpencil di palihandi hayu urang tinggal sasarengan. Tadi sarang teteh dengan anak teteh pas suami cari juga kayak iya weh ngidam ngadam di dia teh iya 5 tahun setengah 5 tahun setengah tadi ay kawitna di mana kawit di desa Tilana ti lancar mana di Curugaru ngan ngali kan dia da itu bu nyalik asalna nyalikan bumi sepuh maksudnya teh pupus sadayana nalika dia bumina di jantan urai geningan ada mah di dia ay pas di dintenan kana naon teh kapan lo mah kieu we da murah kali anak arek kena seueur pas beri abi genep pangagengna teh neme keluar aliyah pangagengna teh muka 2 SD kelas 4 muka 3 SD kelas 3 dia neme 5 tahun setengah iya 4 tahun kan buat tinggal kene ngabebarkeun nya pamit sareng teh kan karena naonnya itu kan itu gaduh itu ingon-ingonan buat membatur ke kebon panggilon iya teh lebetna lo kelembur naon teh ya Malimping ya teh Malimping jantan Kampung Malimping gitu antari eta mah katanya misalnya ngalebet nakalan desa lancar mamah iya we ngali di dia da pasal kampung mah ketemu ieu mah mung teteh mah di dia hubungan nyarira oh aya di paling laneukeun ngan da padinya aya padilaneun eta aya bumi 2 ngan lebet mah cantaka ya nu batur we kami anakan gitu gaduh sabelah mun arep mah hiji gaduh sabelah sewang di cal kumaha kami diartoskan merenang di kita dibagi 2 atau mata mau sapi ukur oh yang deh itu sami me ogen kami anakan hiji berarti sebelah sewang atau suami teh nu engal kene kami eta kapol gitu teh eta di kumaha teh iya di poe di garis kan pas garis di ical kan iya we kayak bandarna teh gitu ka pengepulna sak kiloan eta lebih kilo seberas teh suka terang aya nama kamari teh naroskeun sana 40.000 kilo suka aya nama
Namanya anda ya deh, di alam dengan pesamu, ingatkan beres. Udah liburnya. Mohon libur. Kayak kemana-mana tuh kita liburan teteh. Kemana atuh udah sesah gininya, gak mau kieu mah para kemana-mana. Ayo, beda wargi gitu kemana-mana di lalembur. Kita asli orang dia tuh. Sarang-sarang dia. Kalau emang tidak ada belum Tidak ada. R6 Kampung Bojong Rentong. Kami hidungnya. Isin lepaskan saya. Iya, betul-betul. Jadi dia mahnya kamu betul. Aku nyari rambut. Merasakan seumur kali Arabi. Ya, setara bedanya. Kata tema sepuluh, setara lama. Itu gaduh. Undian kelas 12 tahun. Kami bapak mah. Ayah, Bapak makan. Kami bapak mah 2 tahun. Mertua kita gaduh deh. Gaduh mertua terus gaduh. Teteh hatunuh waktu ngapunten ku abdi wagel ngira diajak ngobrol. Iya. Abi beda ningali ka kali gitu. Ayo deh, ngariring. Mangga teh, assalamualaikum. Wargi-wargi sadaya, mung sakitu video nu kapihatur di Kampung Malingping, Desa Cibanteng, Kecamatan Parung Konteng, Tasikmalaya. Waktosna pribados pamit mundur. Insyaallah urang tiasa patepang deui dina waktos oge video anu sanesna. Wilujeng kantun permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.